henteu nolih kana wanci henteu riksa kana mangsa geuning poe tos sareupna urang jongjon sosomoan bebas sisir pake dolan getasa nikah cinta bebas sisir pake dolan lukis janji nusa hati bebas sisir pake dolan datangna rasa bebas sisir pake ruangan pangharapan tindakan bebas sisir pake dolan getasa nikah cinta bebas sisir pake ruangan lukis janji nusa hati bebas sisir pake dolan datangna rasakannya asa tos lawas urang teu paham waktos amprok anjeun geus bisa manawi sairak teh bade lali ka abdi lawas nganti nalang senyum aduh aduh kan tenaga was tetembang duh ieu rasa sono takut rasa jeung asup kahayang urang ulah kedah pisah deui jeung kahayang urang nembokeun ka sono jeung lisan kahayang urang ulah
kamari urang patepung deui anu tos lami ku abdi di anti-anti dinten kamari urang patawe janji nu ayeuna teu dengan tepung jodohna dinten kamari orang pahet saati pakai asi mau bade papisah deui dinten kamari orang pasien payasa nu akhirna geuningan kantun wasna lupat lamunan ngutar harapan janji saati balik lahir ngiklan lamunan ngiklan impian nyimpai pasini henteu ngajadi anjeun kembang harapan anjeun kembang impian dinten kamari urang patepung deui anu tos lami ku abdi di anti-anti dinten kamari urang patawe janji nu ayeuna teu dengan tepung jodohna dinten kamari urang pahet saati pakai asi mau bade papisah deui dinten kamari urang pasien payasa nu akhirna geuningan kantun wasna lupat lamunan ngumbar harapan janji saati balik lahir ngiklan lamunan ngiklan impian nyimpai pasini henteu ngajadi anjeun kembang harapan anjeun kembang impian lupat lamunan ngutar harapan janji saati balik lahir ngiklan lamunan ngiklan impian nyimpai pasini henteu ngajadi
rasa katingan kadina Haritan geus jadi antihan rasa mula asna jan anggan jeung manehna lamunan jadi kenyataan naratas jalan kabagjan jeung dirina Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Amar Jurnai. Oke teman-teman, apa kabar aja? Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin ya robbal alamin. Jalan-jalan lagi ya bersama saya diiringi dengan lagu pop Sunda. Oke, sekarang saya berada di mana nih? Di perkebunan apa ya ini teman-teman ya? Pokoknya di sini aja lah. Daerah Cimarias teman-teman ya, di perkampungan ya. Jalan-jalan lagi bersama saya yuk, bersama channel ini kita hiburan teman-teman, semoga terhibur ya. Oke, apa kabarnya yang sudah hadir nih teman-teman Kang Amar Jurnai yang suka lagu pop Sunda, yang baru mampir terima kasih, jangan lupa diklik like and share, di komen ya channelnya. Semoga teman-teman diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Ayo dilanjut lagi ya, lihat pemandangannya teman-teman tuh. Oke, seru, dilanjut lagi jalan-jalannya bersama saya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.